وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على درجات. Tiga orang bertanya nahanya Gusti teh make jeung nyieun setan berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nafsu masih keneh handap berarti iman urang jeung keyakinan urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun panyakit sagala tugas bae disehatkeun kabeh berarti handap keneh iman urang. Ketika aya nu bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun sugih jeung nu susah tugas bae sugihkeun kabeh ulah make jeung anu susah handap keneh berarti. Ai pangkat nu luhur bacara Kang Jara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu teu pernah aya tawar menawar teu pernah aya tu nyatanya sami'na wa ata'na. Cek Allah wajib urang makan cek Allah haram teh masih keneh we nanya cek Allah kerinti haram masih nanya kunaon make diharamkeun nya man urang teu boga duit ai dek meuli mah ngeridit makan lumayan sanajan beda harga ge eta teh akan beureun padol Allah goblok padol Allah eta sakelas kiai eta ngomong kos kitu. Ih atuh geus teu daek sadar teh kieu oh teu meunang geus eta teu meunang masih kena diutak-utik kan aju ceramah deh saha nu ngaharamkeun je dunia mah teh ku urang ge diatur-atur lagi atuh ku urang diatur bae mah teh kunaon ini ja'ilun fil ardi khalifah bae budak ngadalil soekeun habak teh sungutna kiai make ngadalil teh sami'na wa ata'na berarti kan iman urang rata-rata handap justru urang kudu bersyukur ayana setan geus urang teh kabenerna mah kudu ngucapkeun alhamdulillahirabbil Gusti alhamdulillah aya setan teh sebab ku ayana setan jelema perang jeung setan menang diangkat jadi wali Allah tanpa aya setan moal aya wali atau wali kabeh kuduna mah urang ngatur nuhun Gusti abdi bersyukur ayana setan teh emang kunaon ngeunaheun abdi judi bae alhamdulillah tolol setan kulantaran urang mah meureunan jelema nu eleh ku setan teh embung ayeuna setan teh hayang ngeunah we ibadah ka Gusti Allah tanpa aya peperangan moal bisa urang hidang-hudang ti peuting teh kudang nyaho ieu teh tahajud wa minal laili wa tahajjal bihi nafilatan lak asa aya ba'saka maqam mahmuda hayang boga maqam mahmud teh asa diharapkeun supaya boga maqam mahmud urang kudu tahajud nyaho ta urang teh nyaho beuh mantep jasa komo nu sok ceramah mah oh bisa kabatur tahajud besorangan mah ya tahajud maksakeun urang gudang jam 2 karena kudang doang ngecak anggal sini cak anggal sini indah deh enggak lama ntar jam 3 aja sini aja setan niupan pan kadaya kapunduk tiis mata nu beuntat ya ku setan ditiup kurang digitu-gitu kan mata teh setan nyingkir kayak urang geus leupas bae kitu ditiup aya di jero hate mah jam 3 bae aduh orang udang teh kokong ya Allah emang teu berat teh perjuangan eta perjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang bisi nyaritakeun perang jeung nafsu ku bahas tah kan urang kampung nu teu mondok teu nyahoeun aya nu mah santren geus nyahoeun aya nu mah santren bangsa santri kiai ustad geus perang jeung nafsu teh nyahoeun ngan eleh bae ieu geus nyaho tah perang jeung nafsu teh kumaha cenah kita eta perang jeung nafsu teh oh kos kita antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana
Kira mun ditanya ya kabehan menang nu mana tak urang hudang jam 2, haju urang nyaho tahajud, haju urang teh kitu digupayan tah ku angle ditiupan ku setan. Lolobana menangan kacai tahajud apa menangan nu ka angle deui? Urang bohong burut sia. Sawas sia, burut mah bahaya sia. Ayo ngomong deh sia. Wadiun. Aduh, tadi ge sekolah ge di majelis ieu ngan hiji pembohong hiji. Terbukti kan? Atuh kula mal pati ngomong sebenarnya mah. Ye, tuh mal wani ngawuduk mun teu aya kalap. Nah, ieu tah bentuk perang teh kos kitu ngaranna. Bentuk perang teh kos kitu. Waduh, lain sambarang. Guys, dimenangkan guys orang. Menang. Ya, cak kiai ge perang. Handi, hoyo, lanjut. Wah, Akbar. Keur tahiyat. La ilaha illallah. Setan mah terus bae. Tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Ditiupan. Urang kan teu nyaho setan di mana arahna. Teu salam. Tahajud. Pabajikana ge tahajud teu salam. Tahiyat potongan mana panjang amat. Gusti Allah. Eta berat dah eta urang naon kitu perang ieu keur carita perang ye. Perang teh kos kitu tah perang jeung nafsu. Perang jeung musuh mah urang boga kabogoh. Aya nu hayangeun deui ka dinya. Haju bangonna teh itu endek shredding ka urang. Padahal mah itu gendut, orang leutik tetep. Itu hebat, orang itu hebat tetep bae. Perang ngaranna ge. Ye sambarangan sia. Bener ge aing leutik tapi can puguh. Ye sia gede ge jerona mah can puguh. Ye, bener ge aing leutik coba buka celana aing. Sial cuman mah lain tanaga kadinya goblok. Tah. Iya perang jeung nafsu teh gitu. Ieu mah keur caritakan loba nu teu nyahoan kumaha sih perang jeung nafsu. Nah eta ngaranna. Urang boga duit 100 juta. Kemudian aya pembangunan masjid. Ya, cek panitia teh titipkeun, ieu teh jangka sorga, titipkeun jangka sorga. Heuh nya bener oge di pengajian gitu da. Tidak mata Adam in kota malu illa min sadaqatin jariyatin ya sadaqah jariyah urang napaeh geus jadi tulang. Ditempelkan di majelis, di masjid, di musola, di pokoknya nempelkan di wakaf. Atau orang nangis es di jero kuburan jadi tulang belulang, tapi kan ngocor bae terus amal. Masya Allah, eta kan lain urang nu ngomongna kangjeng. Kangjeng tah nu ngomong naik kangjeng ngopan layan tiku anil hawa in huwa illa wahyu. Berarti Allah. Nah, guys, percaya orang boga duit 100 juta. 9 juta kau yang ke masjid kan ya 8 ah gitu kata 5 lah 5 bagi 2 guys 5 nges hitung 5 dompelan sekolah baheula mah dompel ternyarana dompelan hitung 5 juta guys di ke masjid kan Dik berangkat dong, pemajikan ke mana kak? Ke masjid. Itu mau naon? Duit yang jariah. Berduit 5 juta. Bogannya berapa? 10. Kak, pikir. Normalkan. Emang naon? Itu kebutuhan orang kan robaken. Masa 5 juta sih? Kita mah setan bungkelegan ngaranna. Setan bungkelegan tawa ngaranna. Atuh sabaraha teh kebutuhan. Di urang gua butuh kene tuh masih pejalubaan ieu. Heuh nya hadena siang nasehatan tolol pan urang ge sarua. Oh budak sarua jeung ketua MPR nya eta. Ah sabaraha tuh wajarna 1 juta bae sih. Urang sok ese-ese. Oh atuh geus 1 juta. Nu tadi radek 9 juta teh anu jangka masjid dibalikeun jadi 9 juta anu ka imah. Eta kos kitu eta. Kos hitungan kuari. Hitungan pilpres eta dibalik kan. Nah ieu mah keur carita siapa sok maju
dengekeun sama 9 juta nu jangka masjid kudu 9 juta dibalik. Masya Allah kalau pasang ngomong bae aing tah. Aing nang disiakeun aing HP teu boga naon teu boga. Nah, iya ngaranna perang jeung nafsu. Perang jeung nafsu urang teh kos kitu tah. Masya Allah. Tapi lamun orang kuat mah 5 juta lah sudah 5 juta. Cek pojek anak ada ke mana? Masjid. Naon tuh? Jariah berduit 5 juta. Kak, otak atuh pikir ka ulah 5 juta atuh jauh urang loba kabutuhan. Setan sia. Tungtung nama urang jariah pepegatan. Oh, lu bener kabeh ge. Sing bisa urang tetep sing bisa. Mentak kudu nu sauyunan urang dikawin teh jeung pamajikan kudu anu sakupu abeh ngeunaheun sapagodos urang kan ngeunaheun ka eta duit sabaraha 10 juta Kak urang di dahar mah anggeusna Kak maneng titipkeun ka masjid Kak masyaallah aduh aing teu salah aing boga pamajikan sia ieu ya Allah cak batur jorek ge tapi horeng hate sia mulia masyaallah tadina mah ragu kawin jeung sia tapi ternyata orang ada waduh Masya Allah malah Masya Allah gas tak eta ngeunaheun teh orang boga pamajikan kos gitu teh senang kana hate teh ya Allah ya Rabbi berarti kan eta penasehat pribadi nu geus ngeunaheun urang teh ngeunaheun teh urang boga kadaharan naon kadaharan ka urang ngeunaheun di barang dahar ngeunah tetangga urang mau kan can puguh atuh mantak naon bikin heula ka tetangga tah pamajikan kos gitu neangan coba ewe modal gitu ewe cewek orang rawa kidang Allah karim lolobana makan kos gitu Allah ya bang nah iya kan nyaritakeun munafikin wah harate angges كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة lamun cek ahli bilagah mah di dieu teh aya kaf teh meureunna ada tasbih wa ada waktu tasbih arba'ah ada tasbih teh aya 4 arkanu tasbih aya 4 gitu hiji musabah dua musabah beh tilu ada tasbih nomor kaopat wajah syibih paran di santri teh ngaji kos kitu pakar lalagaan ngaji kos kitu bisa ngaji lalagaan keneh lalagaan lah teh ngaji kecil lah kos kitu arkanuhu arba'atu rukun tasbih aya 4 geus mana musabah beh jeung mana ada tasbih jeung mana wajah syibih engke diatur di dinya teh ada tasbih teh aya sabaraha rupa modelna ada tuh kafun mislu dan lain sebagainya kemudian lu aja sibihna aya nu ditutur aya nu dipiceun jeung diatur sedemikian rupa eta ngaranna bab tasbih ieu ge sarua tah datang kallazina min qablikum mana musyabahna jakap mah ada tasbih alladzina musyabah beh ai ieu musyabahna teu aya ha lebetak ahli tafsir nyieun carana macem-macem ngan urang mah terlalu macem-macem teuing teu meunang sebab nu keur diaji ku urang Jalalain geus atuh nuturkeun ieu bae padahal mah lamun urang maca tafsir anu beda-beda di dieu mah antum ayyuhal munafiqun ta Imam Jalal nafsiran make antum na eueuh dina Qur'anna ditenden sebagai musyabahna ayyuhal munafiqun besi salah geus berarti musyabahna teh ya munafiqun antum aranjeun kabeh wahai para munafik kalladzina kos
jelema-jelema min qablikum samemeh anjeun saha kafir eta bahasa percis teh bahasa dieu bahasa batur mah aranjeun kabeh wahai munafikin beleke bahasa mana teh beleke eta beleke kos kafir nu baheula percis kos kafir memeh aranjeun kabeh kumaha eta kafir anu memeh anjeun teh kanu asyadda minkum kuwatan leuwih sadis leuwih hebat kekuatanan wa aktsaru amwalan leuwih loba hartana kaya raya wa aulada jeung leuwih loba anakna kafir nu baheula teh karari itu pastamta'u bi khalaqihim maranehanana teh jeung kesenangan dirina we kekuatan aya di aing ngagunakeun kekuatan pake maksiat harta aya di aing gas aing pokona mah bakal dinikmati harta nu aing nangan aing geus kumaha aing bae mabok heuli ku aing naon kahayang minuman pel jeung saja bersuntikan ayo kumaha aing bae awewe nu mana hayang nu putih beuli ku aing urang RRC hayang nu buade Turki ku ari hayang nu buade Bangkung India ku aing dibeuli Arab ku aing dibeuli ayo sia hayang nu hideung ka negro aing beuli hayang nu hideung sawo mateng ka ditu ke Baduy beuli ku aing kumaha aing bae henteu kudu ka luar negeri di Indonesia stok ambalaya stok apem teh loba di Indonesia hayang potongan kumaha apem buleud apem panjang ambalaya lain lalagan teu kudu ka hotel tah di juru imah tah di lapangan tah paranti urang lamun dekat ditu teh tah loba pabrik-pabrik naon ngaranna tah siapa teh ngomong bodoh kawasan ya Allah ya Rabbi otak teh teu ngembang jasa teh budak Tuh osok bentuk kudu isin. Ya, taha. Tadi kawasan. Masya Allah, emang kula teh nyaho. Eta di kawasan da Ambalaya. Berbagai kawasan. Dikontrakan emang lain tempat mesum. Kiai ulah suuzon sana kiai. Saha nu ngomong ulah suuzon? Soekeun sekuing suuzon. Je, pan kiai kok nyaho bae teh lo ka mamana ge. Pelakuna datang ke aing goblok. Je, mana andeot ada apa mbak? Bagaimana tanggung jawabnya? Pan ka aing goblok. Sia nu bawa kalakuan aing nu titah tanggung jawab tolol meureun. Pareng ngangan pelakuna orang pondok. Ada. Ayo kumaha tuh. Aya sababaraha awewe anu dizinahan ku kiai nyaho pula. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik nyaho pula. Di daerah Sepatan aya kiai. Lillahi ta'ala nyahona awewena ceuri. Awewena ceuri. Nyaho. Ini fotonya Pak Kiai. Ya. Iwau. Aduh. Kiai daerah Belarajaya. Sarua. Sumpah kukula si awena. Sumpah dah. Memantak datang lantaran boga kasus-kasus anu lain. Serang. Kula murigak bulu. Lamun eta kamari nu diramekeun daerah istimewa Yogyakarta. Daerah pelajar Zararina kuari SMA, SMP jeung mahasiswa. Baheula mah henteu wajar. Bandung Kota Kembang Zararina masih wajar. Budak aju ayana di dinya lingkunganana. Aju karyawan-karyawan wajar. Jauh ke indung bapa aya ge. Hai sia ulah ulin bae. Ulin bae. Awas ya kudu balik tilok balik. Atuh komo ieu deui dilepas ke indung bapana. Lepas di indung bapana ngontrak sorangan kumaha kayang nyana. Pikir ku otak. Ngaji henteu jana. Urang ge nu ngaji bae lepas. Mun teh ngaji itu.
ngaji begeng boro-boro budak orang kolot lepas dunungan kolot atuh komo budak dek terlepas kumaha ayo kuari merambah ke kiai ngan kiai hikmat ya cerita kiai nu biasa lain guru kiai yayasan jipan cileki ngomong ke situ awawena bebeja awawena nu kumaha tuh Masya Allah cak kiai tadi awewe kuno bebeja bae deui tolol jika aing makan asa ka bapanya na baik usapan ngusapan hatena ini mah esi babiri tolol salah bae goblok nah hatena diusapan gitu naluna kena eureun teu mendek jeung sahabat kalakuan mah teu bagus eureun supaya wauh ka Allah lantaran hirup dek naon tuh di dunia sakedeung kunaon pake kitu ada nah dek dilunakeun eta nah ieu nu baheula kafir-kafir teh asyadda minkum quwwatan leuwih dahsyat kekuatanana leuwih gagah leuwih loba harta leuwih wah anakna jeung keturunanana akibatna kafir-kafir nu bara heula teh pasemcau bi khalaqi sesenangan dengan bagian-bagian kaboga kemampunyana baheula teh kafir teh kos berarti kan orang lamun nyaritakeun baheula teh nyaritakeun sejarah. Baheula mah ke zaman Belanda. Beuh, da dongeng emak kolot urang, bapak kolot urang. Ke zaman Belanda mah sia bah di dieu teh geus dibejaan bakal aya penyerangan Belanda. Wah, ngeli tuh ka santri di dieu panting ngeli tah santri. Kolot urang dongeng kos kitu. Zaman baheula mah kiai teh dibunuh. Eta dongeng tah urang ngaran sejarah tah. Kok bisa dibunuh si mak? Kiai sih dibunuh. Pan aya kiai kenil. Siapa teh kan kiai kenil? Kiai kenil teh ya, kiai anu okosna maka urang ka rakyat horenganan ka ditu miluna. Kiai kenil teh ngaranna. Okos ka rakyat gitu ngobrol horenganan nyana mere informasi ka ditu bisa tuh kiai ditangkepan teh tah menang kiai kene eta kiai kenil baheula zaman Belanda kuari mah leuwih parah orang nyaritakeun sejarah eta kiai nu sok laporan bae pan ka ditu kiai nu sok laporan bae ka ditu kiai anu padahal mah ngan sakadar dibere duit jelas sabaraha perak baheula mah perak sen baheula mah paling ge dibere susu bae susu kedelai bae teh eta teh kos kitu teh tah ti baheula tah urang kajarita sejarah zaman Belanda teh kan kos kitu nah ieu zaman kamari ieu kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada tah zaman kamari ieu urang carita ieu kan berarti kan caritakeun memeh aranjeun kabelah itu sejarah berarti kan urang teh kudu hafal sejarah kumaha ieu sejarah Indonesia zaman Belanda zaman Jepang nikah teh ta nikah zaman naon eta nikah eta kan kos kitu gedoran Cina eta kan urang sejarah ti kolot-kolot tanpa baca buku pan urang teh ya teu bisa maca lu bisa maca onam pan baheula mah pan sekolah GSR bisa maca tuh baheula mah tapi dongeng-dongengna kurang didengekeun we tah eta horenganan loba baheula teh kiai anu bangun pro ka masyarakat padahal mah pro ka Belanda ambalaya manda kiai anu nyahoeun sih ditangkap horeng aya eta kenil tah manda si ade ku ari kiai kenil di lembur urang mah saya kiai kenil eta sok lapor Masya Allah dan ada beberapa pengkhawatiran nah kumaha keur zaman Belanda sejarah ngaranna kumaha keur zaman Jepang sejarah ngaranna kumaha keur zaman Gedoran sejarah ngaranna sabaraha ratus tahun ieu urang dijajah ngaranna sejarah
kumaha ditu kumaha orang nyaritakeun Belanda ngajajah urang teh berabad-abad eta karena sejarah eta kakarak sejarah urang nyaritakeun sejarah Uzbekistan kumaha babari ja aya kitaban urang nyaritakeun sejarah Baghdad kumaha aya kitab urang nyaritakeun Yerusalem kumaha sejarah urang hayang nyaho sosok Imam Ghazali bae bakal kabawa sababaraha negara bakal kabawa lahir di mana Imam Ghazali terus ka mana ieu berangkat dalam rangka naon Imam Ghazali di Iran terus ka Baghdad terus ka Yerusalem terus ka Mekah kabawa tak kabeh basa masa nyana jeung dalam rangka-rangka nyana kabawa ngembang otak urang nyaritakeun Bung Karno bakal ngembang lahir di mana sekolahna di mana babaturanana saha bae unggal kabupaten loba jasa babaturanana para kiai malulu terus berjuang jeung saha jeung kumaha tujuan Bung Karno berjuang teh kumaha akur henteu jeung perjuangan urang zaman ayeuna sebagai penerus ngamerdekakeun sakitu hesena ieu neruskeun leuwih hese kos ngabangun pondok pesantren bebari ngabangun asal duit tapi melestarikan pondok pesantren hese tah urang ngebangun pondok pesantren babari asal duit jual sawah atau naon bisa dek tapi melestarikanana bapana teu aya ilu teu aya pesantren eta hese melestarikan nah ieu sejarah sok urang bacaan sejarah di lembur urang teh aya kokolot kubatah waktu hirup kokol di daerah adu teh aya tabak eta karena sejarah nah ieu teh keur nyaritakeun sejarah munafik teh sejarah orang munafik teh horenganan nuturkeun jelema-jelema nu baraheula kafir-kafir ketika urang nyaritakeun kafir weh anjeun teh wahai munafikin alladzina min qablikum seperti kafir-kafir nu memeh maneh bae kalau asadda minkum kuwatan tuh nomor hijina Firaun kunaon hajokos Firaun sia tuh Namrud kunaon hajokos Namrud tah eta sejarah ngaranna ya tuh belah dieuna kunaon hajokos Abu Jahal sia kunaon kos Abu Lahab sia eta sejarah ngaranna baca Quran sejarah horeyanan kalladzina min qabli baheula teh loba kafir-kafir semau gue kekuatan aya di aing kagagahan aya di aing harta aya di aing jabatan aya di aing misalna keur boga jabatan anak aya di aing anak buah aya di aing konco-konco aya di aing hirup kumaha aing bae digambarkeun ku Gusti Allah kafir nu baraheula teh seperti eta pastamta'u bi khalaqihim sesenangan nyana ku bagian-bagian nyana mabok terus bae zina terus bae dahar kumaha kadaek manehanana kendaraan jeung sajabana geus aturan-aturan geus sejarah kafir-kafir nu baraheula tuh Firaun tuh Namrud belah dieuna tuh Abu Jahal tuh Abu Lahab jang urang belah dieuna tak kenil-kenil tah kiai-kiai tah besok bulak-balik ada bulak-balik nyaho comot bulak-balik comot dasar tidak ada eta urang boleh jadi kos gitu sing hade urang menyaritakeun Jawara tuh Jawara zaman eta mah deui duana si eta pang Jawarana pokona nyana mah saho kadua gaplok nyana mah geus tah eta ngaranna urang buka sejarah tuh kan itu baheula anjeun teh wahai para munafikin persis kos kafir-kafir memeh anjeun bae boga kagagahan leuwih dahsyat tibatan anjeun hartana leuwih loba tibatan aranjeun anak buah jeung anakna leuwih loba tibatan anjeun boga kekuatan segala rupa aya di manana maranehanana teh senang-senang dengan bagian-bagianan kunaon atuh maneh teh fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqi aranjeun teh sesenangna hei munafik dengan bagian-bagian anjeun kaboga anjeun sakumaha sesenanganna kafir-kafir nu memeh anjeun dengan bagian-bagian kunaon haju nuturkeun maneh wa khuttum anjeun asup dina kabatilan bahkan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi kunaon asup ka dieu sarua nu baheula baheula kafir teh Firaun musuh jeung Kangjeng Nabi Musa
nablug musuh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya setiap nabi musuh nabi oh, terus baik kiai kuari teh boroga musuh sarua baik wa khudtum fil batil wa ta'ni fil nabi anjeun terus silulup asup nulir ti beda jeung silulup dina kabatilan jeung nyaci baki terhadap Kangjeng. Masya Allah kena dia khadu percis kos du barah heula bae kos kitu kunaon haji percis kitu marana teh wahai munafik. Nah munafik anu nyarupaan ka para kafirin padahal mah kafir nu boga kakuatan leuwih dasar maneh mah can sabaraha. Kafir mah leuwih hartana pohara jasa maneh mah can sabaraha. Kafir nu barah heula teh leuwih loba anakna jeung anak buahna maneh mah can sabaraha. Nu barah heula jeung maneh ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wabah lebur amal-amal di dunia lebur hilang jabatan anak dengan mati atau hilang kekayaan anak dengan dimiskinkan ku Gusti Allah atau hilang kegagahan anak lantaran dicabut ku Allah tanagana. Deuleu ku urang loba nu kamari ieu ulah wakal belah ditu loba jasa nu gagah zaman kamari ieu mobilna mentereng imah mentereng pamajikanana pohara kuari lempang ge di papa setrau setrau gana haha saha eta bos anu mana kagagahanana mana hartana mana jabatanana desa etik jenderal di papa desa etik letnan di papa desa etik bos encek nu kamari ieu nya asa aing hirupna teu saeutik kuari ngomong geus ngacai bae ngacai geus aya di dieu di irung ngacai di ceuling ngacai teh mah lain ngacai cule ngaranna daya sejarah kana dia khad ulaika habitus amalu di dunia hancur pagaweanana habitat amaluhum kehancuran geus paeh mah jelas di dunia paeh atau dicabut kekayaan miskin atau dicabut kekuatan jeung kegagahan anak hina dicabut harismana dhaif. Allah Maha Kawasa teu saeutik nu gagah jadi lemah anu kaya jadi miskin. Wow teu saeutik Maha Kawasa Allah saksikeun ku mata urang mun jelema asa aing mun kukura dicaritakeun mah seputar urang mah ti Jati ka Pasar Kemis terus ka Cikupa terus ka Sepatan emang teu saeutik emang naon kitu garana henteu loba kitu jelema nu gagah tatadina kuari hancur-hancuran. Anu tatadina asa aing kuari geus eueuh naonan. Sok landapan geurang. Ulah jauh-jauh. Sakitu teh heulana. Nah ieu mah keur carita munafik sarua jeung kafir nu barah heula hancur di dunia. Ulah eta kiai bae kiai dicabut elmuna. Anu asa aing tadina ye pinter aya di aing ye hebat itu aya di aing dalil naon aya di aing hayo punyana pake abrut-abrutan babarengan jeung pamarentah ye didalilan itu didalilan haram ge masih keneh didalilan keneh bae nu hina mah nu bodoh mah nu bodoh maling doang teu make dalil tapi nu pinter mah pan maling make dalil atuh make dalil maling ikir carita nu pinter mah dek maling ge dek maling masih kena qala Allah taala eta dek maling kos kiai dek neangan dunia wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam eta orangan dek neangan amplop goblok teh kiai eta make qala Nabi atuh komo polisi kan ahli hukum eta korupsi make dihukuman segala batur mah anu teu salah dihukum aya nyana nu korupsi teh ieu keur carita fakta dibalik khutum fil batil wa ta'ni fil nabi kalladzi khad awas sangeunahna nyana awas sabaraha kapten sabaraha letnan sabaraha jenderal ngusruk di dunia keneh encan dimaotan ku Gusti Allah teu kudu disebutkeun kula mah inget zaman Abah bae zaman Abah aya hiji hakim muriang di Jakarta putungna gendut juk minta dilayan kula bilu ka ditu bener tah hakim beuteung masyaallah teh akur jeung awak
waktu pun aja sebutun heran gue lagi kos balon. Abah membantu bisa kukumaha supira abah tuh hati dan zohir gitu baik tuh gobrol itu abah banget nganasehatan baik akhirnya sak abah teh meureun mana ge boga pagawean Pak Hakim ye anu Allah bendueun aya juga nya ceurik eta ceurik ngaku jana malah anu beres cenah ai hakim mah pake ai je kaluar ti sugutnya kaluar ti sugutnya terus cerita maot akhirnya maot ngan hayang dilayat heula bae eta kan bahasa kos gitu malaya cenah nu jujur hakim kiai kula geus amanat ka anak kula ka incu kula jadi hakim aya polisi anu geus amanat bae ka anak incu ulah jadi polisi moal beres aya kiai henteu amanat mah ngan haju manehanana nyakolakeun anak berarti teh kaduhu ngai jadi kiai henteu aya wasiat dengan anak teh di pasantren kan disakolakeun eta ge sarua keneh sarua jeung wasiat ulah jadi kiai hese ka duit cek cenah teh sakola bae sial tak kiai masyaallah la ya habitat amaluhum fid dunya tidak akan terbuka ta mata hatena teh blak bae cuma keur cerita kiai bae geus urang mah hirup teh urang ulah hese-hese ngaji ibadah geus tah moal kebal di alam dunia tah sebelangkos kitu tah sia sekolahnya supaya dan dindun ngomong doang dan dindun geus teh di dan dindun ke maksudna mah supaya duniana bagus jang berjuang akhirat teh hebat ja Kangjeng Nabi ge cenah ngadoa robana atina fid dunya sok aju ngadalil kiai mah tolol aja robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cenah ge kiai mah goblok tah deuk masantrenkeun anak bae kudu make robana atina heula ieu kan dalil karena tah awas di dunia dicabutan ku Gusti Allah kiai kurang kumaha ilmu na cabut nu daek ngaraji kanyana bahkan nyana ge aya kiai make celana pendek sakit kiai di Tangerang ngapanggih ku kula make celana pendek sakit kiai ku kula ditanya kiai derekeun mah malah ngabalieu saknya rusak atuh aing malah atuh padahal batu masalah ternyata kan dicabut ku Gusti Allah ieu tah ulaika habitat amaluhum fid dunya keur carita eta jelema-jelema teh dihancurkeun pagaweana dilebur pagaweana fid dunya di dunia keneh carana dileungitkeun kagagahanana kakuatanana cabut ku Gusti Allah hartana cabut ku Gusti Allah kitu anak buahna hina nyana habitat amaluhum fid dunya wal akhirah atuh di akhirat geus jelas jasa habitat amaluhum naonan neraka hancur-hancuran di dunia hancur di akhirat hancur ulaika humul khasirun dah eta jelema kafir-kafir nu bara heula teh jelema nu rugi ku harita nuturkeun ku munafik sarua anjeun teu sabaraha kakayaan dibandingkeun jeung nu bara heula anjeun teu sabaraha kekuatan dibandingkeun jeung nu bara heula anjeun teu sabaraha anak buah dibandingkeun jeung nu bara heula nu bara heula sakitu gagahna aya di nyana sagala di nyana hancur dunia jeung akhirat atuh komo sia leuwih handap tibatan nu bara heula leuwih hancur sia mah na ieu urang ulah haju neuleuh ka pagawean jelema-jelema munafik sejarah nu dijelaskeun di Al-Qur'an jelas urang mah sejarah nu kamari ieu bae sejarah bangsa Indonesia sok bukaan deui ku urang perjuangan nenek moyang urang nu diseret nu ditembak nu kena murtil terus anu ngalanjutkeun perjuanganana datangkah terjadi kemerdekaan setelah merdeka kumaha ieu teh tujuan maksud leluhur urang ngamerdekakeun negara Indonesia teh terus dan selanjutnya baca ku urang sejarah jeung sejarah tah lamun urang baca sejarah perjuangan kiai datang ka mana baheula kemudian perjuangan jenderal datang ka kumaha baheula baheula teh aya nu hirup teh jelas aya nu hirup dua kaki ka dieu nincak ku ari ge sarua bae kos kitu ilah baca sejarah ieu keur carita munafik teh horenganan okos kafir nu bara heula nuturkeun nya asup dina kabatilan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi atuh
nu baraheula sakitu kuat gagah jadi hebat lagi halal hancur atuh kok ieu urang ulah jadi hancur mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala negara urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah politikus urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah para pembesar mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah sehingga negara Indonesia negara anu jujur adil ulah aya huru-hara aman tanpa aya keributan bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah.